Nyi. Euy, naon Kang? Lain akang teh aya bayareun meri entog hayam ye. Akang teh butuh modal nyi. Sugan nyai kitu boga simpanan urut akang gitu baheula. Atana pikir digawe da ayeuna mah akang keur nganggur nya eta hayang diajar buburuh, hayang diajar dagang. Sugan eta duit nang teh mare akang aya keneh jeung modal. Aya teh kira-kira teh Nya sugan Kang, sugan. Ari akang gitu kamari mere duit ka nyai teh gede. Henteu da aya oge jeung dahar, jeung jajan budak, jeung bayareun sakola da moal pimahieun Kang. Arek butuh modal. PPKB imah we. Dietakeun. Lah kitu atuh nyi. Da puguh panan urang teh panan heueuh. Ragam daya eueuh teh garingan kitu naon kudu dijual. Ari imah aya BPKB-an Kang. Lain BPKB atuh imah mah nyi. Naon? Sertifikat. Oh alah salah. Oh bener. Kendaraan bermotor atau bermobil gitu teh nyi. Bener. Salah wae si janya satu kumaha atuh ieu. Geus bujeng-bujeng ka modal Kang. Para rusing nyai oge ieu kumaha ya rek mudik oge nyai belaan teu mudik coba. Usaha naon atuh nyi ayeuna lamun hayang mudik geus kangen nyai teh. Lain sagala rupa oge padan kudu ku modal atuh. Geus kangen nyai teh. Hayang mudik. Yang geus atuh lain make cara namanya geus ke urang neangan sugannya. Sugan urang. Kira aku kudu nyai ka Saudi mah. Sugan urang pinjam heula lah nya namanya. Hayu sakitu atuh nya akan eta heula rek neang heula naon hayam anu rek dijual sugan. Oh, sugan hasil Kang nya. Hasilnya. Kitu atuh nya. Amin amin Kang amin.